lamun urang maca sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe urang jadi iksir. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta misbahus sudur anta iksir wa goli. Masya Allah horeng iksir. Kiai sahasih nu baroga kayu iksir Kangjeng Nabi raja iksir Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khulafaur rasyidin eta iksir. Para tabiin eta iksir. Para aulia Allah di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Maulana Mansuruddin. Ngan kudu ditendenan Mansur Syekh Mansur memake buyut Mansur. Urang lamun di udang maung sok kemat. Ya buyut Mansur maung sieun. Lamun make buyut. Tapi urang di udang maung. Ya Mansur, tetap digegel bae. Ditanya. Cek maung, aing ngagegel sia bae cek nya teh. Pan tadi geus Mansur. Mansur mana? Sia mah Mansur S kan. Iya Mansur. Kudu make buyut aya sejarahna panjang. Mun teu make buyut tetep digegel, tapi mun make buyut moal. Kurang pindahkeun buyutna, coba buyut pendi. Ya misalnya orang diudag ge ku orai begalanan lah, orai koros lah oraina ge ulah waka ku maung. Diudag ku orai koros, urang ngemat buyut pendi. Nah, sia. Hayu sia ku aing. Ngagedean oraina ge. Ngagedean oraina ge barang ngadenge buyut. Wah, ieu mah dulur kula cek cenah. Iya buyut. Aya mana da buyut ke dongeng Syekh Mansurna. Engke mun nyaritakeun tentang Banten. Teu meunang sabarangan teu make buyut. Sebab aya sejarah. Iksir, Masya Allah karim. Horenganan hayang menang kayu iksir teh teu kudu ngabentuk kayu. Eta mah horenganan kinayah. Iksir teh ya sholawat. Lamun urang maca sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe urang jadi iksir. Aang nu wiridanana sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqal wa tanfariju bihi al-qurub wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bir-rawaib wa husnul khawatim. Wa yastaskil ghamamu gentur macana wa yastaskil ghamamu. Selain gentur wa yustasqal ghamamu. Ketika kula kamari ka Maroko, urang Maroko teh wiridana eta horeng wa yustasqal ghamamu. Jeung lain sholawat nariyah di Maroko mah sholawat taziyah. Beda nariyah jeung taziyah. Horeng aya dongengna engke teh mamun ka Maroko deui. Mang Haji kamari milu ka Maroko? Alhamdulillah ya rabbil. Garelis teh urang Maroko. Masya Allah. Embung balik nyana di Maroko. Embung balik antara leuleuh nu garelis jasa cakeuna Kiai kula mah embung balik. Sia embung balik emang kunaon? Aduh cenah loba nu geulis ge kieu Mang Haji bogoh ka ditu. Bogoh. Ituna bogohan teu. Barang ditanya teh ka urang Marokona. Make bahasa Arab kura ngan disundakeun bae neng. Bogohan teh kata jejadis najis. Masa orang Marokonya ho jejadis najis? Orang Maroko. Aya eta di Maroko jejadis najis. Nya jejadis nya najis. Mugolazoh deui. Ya Allah, ya Rabbi. Lah, iksir teh horeng sholawat. Angnu maca sholawat eta jadi iksir. Masya Allah karim putra mama Satibi. Kanyahoan iksirna kumaha? Nyana deka kresek ka imah guru kula. Kemudian naik hartop pada tahun 82. Cak supir teu tiasa jalan dia memargi jembatanana
nuju di dandosan teu tiasa kedah jalan ka dieu bae cek ih itu tiasa mobil teh ka ditu dialihkeun jembatanana jadi dandosan teu ka dieu wae cek supir kumaha kajadianan terus datanglah ke jembatan. Begitu datang ke jembatan kan kieu we mata teruskeun putus jembatan wios teraskeun wae ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel onam ieu abdi ya teruskeun supir bismillahirrahmanirrahim ieu malah geus meureun datang ka dieu umur caknya nanggeus lah maca lillah innalillahi ti heula bae innalillahi wa inna ilaihi rajiun naonan sekarang teh ngaos kitu ieu ang pasti urang ngubrus can bogoh pacan bogoh terus gas nu kenceng gas langsung digas we jana geus nyana ge peureum milu cara aang maksudna peureum teu peureum bae ngubrus ieu langsung set digas we nya set hiber mobil jadi iksir aang masya Allah kan terus bang aang geus kieu bae geus lewat jembatan atos ang ngobrus henteu maneh maca innalillahi balikan deui atuh ya Karim aang datanglah ka keresek disambut singkuring sadaya-daya nyambut kedatangan aang Nuh masya Allah Karim supirna teu bisa ditanya supir kunaon eta aduh manggi kaanehan naon kaanehan aya jelema kolot tawadu Haji Pendi ngaranna aduh Gusti caritakeun sakumaha tadi nun teu ngap-ngapan panjang napas panjang ka bagi ya Allah ya Rabbi Gusti Allah agung ngan kamodelan aang Nuh disambut ku santri sanggeus disambut langsung sasalaman jeung rerencanganana guru simkuring ajengan Abdullah disebut ajengan Uyeh langsung sasalaman ngajak ka kamar dituturkeun ku ajengan imam jadi ngobrolna di kamar teu kadenge ku kabehan orenganan nyaritakeun iksir masya Allah tah lamun urang kuari bisa ngawirid sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe Haji Sulaiman ya Haji Sulaiman jadi iksur iksir nah kadanan urang cara aang kadanan cara para aulia nu sanes kadanan cara guru-guru urang atuh urang baca beta sholawat sapoe sapeting 444 siap masih loba keneh wae kumaha ji coba mencitkeun ji 444 atawa saminggu 4444 sapoe 444 geus jang Haji Pendi mah opat bae ngan diragakeun ka sumur iksir siapkeun tasbihna maca iksir maca sholawat masya Allah jadi iksir urang ai kaistimewaan di dunia mah bisa hiber nampak sancang sapatala nyebrang mobil bisa hiber jeung sajabana lah sapira dunia bakal ditinggalkeun engke ketika diasupkeun ka neraka tiis moal panas jang nu maca sholawat kunaon jadi kieu budaknya aduh Gusti Allah nu agung uyuhan betah Haji Sulaiman boga babaturan kos gitu iksir sering-sering baca sholawat
diasupkeun ka neraka misalnya moal panas sebab kurang jadi iksir ya karim eta nu paling penting mah eta ketika diasupkeun ka neraka nya nama seserian ditaranya ku gawa teh emang sia teu panas kitu cak cenah teh pan sia bisa teu panas kieu wallahu alam ya seuneu teu daekeun nyambar cenah ka aing mah keke boga rahasia naon sering maca sholawat waktu di duniana jadi teu panas pan atuh ka neraka atuh kudu maka surga sia kok bisa ka neraka ieu teh ya deuk nembongkeun sholawat ka istimewaanna asup ka neraka teu panas masya Allah karim guys engke kula usul engke di akhirat di mahsyar ka malaikat penjaga neraka teh malaikat saha penjaga neraka malaikat saha cepat kayak kula bacaan penjaga neraka ya Allah penjaga neraka malaikat saha nah geus wau berarti nya geus calon lah calonnya geus wau kula geus deuk bebejak ka malaikat Malik wayahna coba nu ieu cek coba nu ieu tah ieu babaturan Haji Sulaiman jeung Haji Sulaiman cek asupkeun ka neraka coba panaseun teu emang kunaon di ditu sok kikieuan bae cek kula teh coba ayo ka neraka keun malaikat Malik dengan rendah hati nyana ngagusur Mang Haji ka neraka terus masya Allah tutung tutung Allah karim iya geheng makan leuwih ti tutung geheng teu wauheun malaikat Malik ya ieu saha sih aya aslina saha aya wakula nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng disinonimkeun jeung kayu iksir nu kayu iksir teh seperti tadi istimewakeun diri urang supaya ulah panas jaga di akhirat lobakeun urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam